wargi anu mulia kumana ayeuna waktosna ngabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan bala wargi anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tanapi dongeng Sunda, di mana bayi ayana mugia sadayana aya dina kawilujengan, sehat lahir sinareng batin kalayan aya dina rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina danget ieu pribados sejamadar deui carita anu katunda, carita atanapi dongeng Sunda Jaka Lalana ayeuna parantos nincakana bagian atanapi seri ka 30. Satu acana sapertos biasa pribados anu sejamadar ieu carita oge anu kalaresan nyarat ieu naskahna. Sejana dari hapunten ka palawargi sadayana bilih saupami teh mah aya anu kalaresan kasabit namina kasabat asmana oge padumukan kitu di palemuran anu ka-2 kababaca atanapi kacacandak dina ieu carita, ulah kirang-kirang hapunten kasadayana kumargi pami teh mah kalaresan sami mohon aya nu sami ieu mah sanes anu saenyana mung sabetas carita anu teu aya dina kanyataanana. Sumangga atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos, ieu carita Jaka Lalana bagian ka 30 sejadi kawitan. Wilujeng ngadangukeun. Iba, sate ulah kana-kana ngarasa jadi sebagai geuleuh mangku jabatan di pilemburan nepi ka sangeunahna sia marentahkeun sakumenawikeun sakumenep warga Kampung Jenggung dikeun ngarope susukan pangkalan tanpa musyawarah jeung lembur sabudeureun. Pan sidik eta teh susukan teh lain ngan saukur bogana urang lembur Jenggung. Ia tikeur usum halodo ese cai geuning sakitu parebutna pikeun nyayan sawah teh geus puguh apan dina kasepakatan oge cai teh aya bagian-bagianna lin dewek keur ngaboyor di wetan ngadon saat caina ari pek cenah susukanana keur dialoplek ku si laing. Nasa tedek nyar-nyar pipa seon jeung aing jeung urang wetan. Bagung teh sia. Pokna eta jalma anu kumisna baplang tur matana bolotot bari jeung beureum pinuh amarah. Sing horeng si mana horeng eta lalaki nu kumisan teh katelahna teh Bahjah ro cenah. Ari Bahjah ro teh jalma nu gede amek tur sahaok gaplok mun aya kaambek teh nu harita teu narima alatan sawahna nu keur diboyor caina kapenet palebah susukan pangkalan nu tadi di Eropea teh aku sakumna masyarakat Kampung Jenggung
Bah Jahro teh kawilang jalma anu dedegler harita mah teu kaop kasigeng sok babari nafsu. Atuh harita oge Mang Ibah salaku RT di lembur Kampung Jenggung sebenarnya mah teu ieu ngarasaan kana paripolahna Bah Jahro samodel kitu teh. Manehna mah tetep tenang we nyang hareupan Bah Jahro anu harita keur dikawasaku amarah. Ke kelanan Bah, tenang heula. Urang musyawarahkeun heula sacara parele. Keun da dewek tangtuna tanggung jawab kana naon hal anu geus dilampahkeun ku dewek jeung sakumna warga Kampung Jenggung. Da memang nya dewek bisa nu mamarentahkeun palere pikeun ngaropea susukan pangkalan teh. Nya hampura. Bisi teh mah ieu kejadian teh ngabalukarkeun karugian pang-pangna ka Abah. Ayo atuh ayeuna mah urang obrolkeun heula kalian tenang. Sangkan ke kasapakatanana kumaha kuduna teu bisa aing geus sidik ngarasa dirugikeun ku laku lampah sia jeung urang lembur Jenggung ieu ayeuna cek ieu urang beresan ku cara laki bagong sia aduh goblok aduh goblok abong kena jalma barang hasan cuk Bah Jahro teh teu bisa-pisan diajak badamina nya teu bisa diajak babadamian kalayan ngadender we narajang ka Mang Ibah nu nya narajang ka Mang Ibah ku beureudna nu ngahiuk pas pisan kana carehamna atuh ceku we bangkieung Mang Ibah ngabangkieung ka Palebah Kenca anu antukna nyuuh kana taneuh tina bibirna oge ngali getih seger. Buldan Unir Hoer jeung Emip jeung nu sejena nu area di dinya we teu caricingeun ningali Mang Ibah di rogahala sarupa kitu teh. Maranehna oge kahudang amarahna nu langsung cara rengkat sejak narajang ka Bah Jahro nu ngabedega teu jauh ti Mang Ibah. Kan orok aya apaan Bah Jahro teh datangna ka dinya teh dibarengan ku opat urang baturna nu harita oge sarua teu cicingeun. Atuh der we riungan nu tadina keur sarupa bungah teh ngadadak jadi paciweuh ku galungan. Awewe jeung barudak pating cerewet alatan soak meureun yang hareupan kaayaan sarupa kitu teh. Dari Mang Haji Satibi mah harita oge langsung jeung cilad mabur duketing ka mana. Warga Kampung Jenggung nu lalaki mah papuket karlut jeung Bah Jahro katut opat urang baturna teh deh eta mah meni paciweuh eta caneuteun anu di tengah riungan teh kagale ku nu garlut. Estu mata ketir eta kejadian dina waktu harita teh. Anu garlut kawas geus teu aringet kana kaayaan. Hayo we durder pakepuk silih teunggeul silih tajong silih cabo. Teteh lagening Bah Jahro jeung opat baturna teh kawilang di Jaya. Nya dari Jaya itu salianti awakna nu sareseg teh oge pangabisana dina bidang ilmu bela diri teh bisa disebutkeun palalintar da puguh bisa disebut ngajawara atuh harita mah. Atuh teu wudu we Mang Ibah sapara kanca teh kacidaripuhna. Dalin tukang parasea urang Kampung Jenggung apaan. Tapi mun aya nu ngadon ngaririweuh teu puguh samodel kitu mah nya moal cicing kitu wae atuh. Geuning
Aduh kabegug sia teh goblok. Nah atuh sia teh wani-wani nyieun perkara jeung dewek ha. Sok sia bisi aya nu penasaran keneh. Hayang cogol jeung aing. Yuk, urang cocol beungeutna. Wokna Bah Jahro. Nu harita ngabadegegan ulah cangkeng disahareupeun warga kampung Jenggung nu keur sosongkolan dina leutak buruan taju. Satu kangeunana ngaregreg opat urang baladna. Nya opat urang balad Bah Jahro anu sarua parolontongna. Kaum awewe mah rawah riwi sabari garo singsat. Estu bingung kudu kumaha nyapi lampaheun nempo kayaan sarupa kitu teh. Ngeus, ujang, aduh ngeus, ambuing. Tong diteruskeun cing. Karunya nyai karunya karunya, aduh ampun. Cing karunya ka urang Jenggung. Ampun awe, atuh da meureun ieu teh teu arapaleun kana kaayaan sawah abah nu di wetan. Geus, ujang geus. Ceuk Bi Aci nu harita rawah riwih bari nyepeng leungeun Bah Jahro. Saja mementa ka Bah Jahro sangkan ulah diteruskeun. Ya ulah kateterusan. Ngan Bi Aci we meureun wani nyampeurkeun ka tengah riung anu tadi papukeut geurlut teh. Da puguh ibu-ibu nu sejen mah nu wani nyampeurkeun. Kitu we sabari rawah riwih teh narempokeun ti kaanggangan. Baralik henteu teh. Oh, halik sia. Ngacadog atuh sia. Ini peot mah. Tong make pipiluun. Hilik, hingga. Bisi dipapag gerenyo. Dipapag go dewek mah gereyo. Sok sia balik ka ditu. Parawan ka ditu angguran man Manila. Hah? Bah Jahro asa beuki polontong. Kalakuanna teh. Bi Aci nu sakitu kolotna oge ngadon disentak sabari disunturungkeun. Tapi saacan Bi Aci ti kusruk, harita ngadadak sakilat aya nu nyanggap. Disusul ku ngabeletukna sora sirah Bah Jahro nu ditampo ti satu kangeunana. Waduh, bagong teh sia. Saya nu caruta kaing. Aduh, anjing, goblok. Bah Jahro pupuringisan, da puguh nyeri di dagor sirah nama. Coba ngerasa reuwas we deui, ujug-ujug aya jalam nu sing jorela teu kanyahoan ti anggangna. Sing horeng, si mana horeng. Kening nu pating torojo teh tayalian ti Anggala, Kang Isak jeung si Ladung. Nu harita geus anyog nepi ka lembur kampung Jenggung nu ditujuna. Anu nyanggap Bi Aci teh geuning Anggala. Nu harita teu mikeun aya jalma sakama-kama kakolot bari jeung pangawakan awewe. Ari nu naraja ngababuk sirahna Bah Jahro ti tukangeun. Tetela si Ladung. Tepuh si Ladung teh hafal pisan ka Bah Jahro nu kalakuanana. Memang pika sebelun ti baheula ge. Teu wani soteh bareto nalika si Ladung tacan disapa ku Patih Arya Dewi Reksa. Da ayeuna mah apaan si Ladung teh kawilang pinter gelutna oge. Ya atuh der deui we pakupis eta mah. Pakepuk gelut harita teh lumangsung deui. Ngan ayeuna mah antara Bah Jahro jeung opat baladna ngalawanan tilu urang jajaka nu kakaracol pisan ka lembur kampung Jenggung.
Warga Jenggung nu tadina gempar mah kasarisi. Tepuguh geus raripuh kabehna oge. Nya ge nu tatuparna eta teh. Nu tarung teh ayeuna mah kawilang saimbang. Bah Jahro nu dijahcar ku si Ladung papuketna kisan panarajang nu sing belesur kana awakna. Teteh geuning Bah Jahro teh kuat oge awakna teh. Sakitu sababaraha kali kebenangan oge manehna teh jiga nu teu dirasa. Haben we hut het cogol jeung si Ladung. Ari Anggala sanggeusna ngamankeun BAC. Kasisi manehna kabagian ngalawanan 2 urang baladna Bah Jahro. Sarua jeung Kang Ishak. Kebagian oge 2 lawan ewang. Tapi boh Kang Ishak kitu di Anggala teu ieu ngarasa kateter ngalawanan 2 jalma nu pangawakanana saresek tur jarangkung gede teh. So heula mitra. Urang ngaso heula sagedapan mah aduh rada ngarenghap heula ieu nya. Sambil ieu ngaleueut cikopi. Pilih ka Bujeng Tiis. Oge aya ieu geuninganan ieu. Ngintunan ketuangan. Tur nuhun nya nu ngintunan ngan alim disebat namina cenah. Atuh anu bade ka jamban mah nggak kajaraman heula nya. Sing jong-jong we lah nyantai nya. Sapertos biasa dina sesi ngaso ieu teh ku pribados saja dianggo silaturahmi nepangan palawargi anu parantos satia. Ngadangukeun ieu pedaran carita anu parantos kersa subscribe terutamanya anu masihan jempol oge kanu parantos kersa nyerat komentar. Atur nuhun nya eta teh mangrupikeun pangrojong pikeun pribados anu disebat support teh nya support anu insyaallah ngajantenkeun pribados langkung sumanget deui kitu tah ngagarap ieu carita nya tetelakeun geuninganan nya ge dina tahap diajar gitu tah bari jeung masih keneh tebih tina sae. Alhamdulillah geuninganan aya nu saratia nya ngadangukeun atuh nuhun atuh seja ditepangan dina danget ieu teh diantawisna sapertos biasa ieu ka kaum dangu anu satia nyaeta kersana Kang Ade Sukarna anu linggih di Cicadas Bandung. Salam baktosnya mugi area dina kawilujengan. Kitu di ka Kang Maryanayana di Rengas Dengklok Parawang. Lajeng ka Kang Digo Cimerang anu linggih di Purwakarta. Ka Kang Dik Batagor, aduh Kang Haji Dik, aduh kumaha damang. Asa rada awis tepang namanya aduh. Kang Dik Batagor anu ngagaduhan warung makan atau napi rumah makan Dik Batagor di Cimahi. Salam baktosnya Kang Dik. Oke ka kulawarga gitu di ka para karyawana, ka sobat-sobat anu aya di Dik Batagor nya di warung Dik Batagor. Aya Kang Roman sareng Elin nanya mugi area dina kawilujengan. Atuh salajengna ka Kang Iim Ruhimat di Tasik, Kang Haris Arisandi di Sukabumi, ka Pak Yaya Subrata, ka Teh Yulinda Belia, saderek Egi anu linggih di Cijerah, lajeng ka Mas Oyum teknisi pribados anu linggih di Pihbuah Rayanya. Salam baktos oge area dina kawilujengan. Teu hilap oge ka warga kampung Jenggung nu aya di Cianjur, terutama ka para sepuhna ka wargi-warginya sadayana.
ka para pemudana ka DJM Karang Taruna DJM mohon atur nuhun kana pangrojongna mugi area dina kawilujengan sadayananya kumuy kasadayana orang jenggung terutami mugi area dina kawilujengan area dina sehatnya dalam baktos ti peribados haturkeun nuhun pisan kana sagala rupi perhatosanananya nuhun mangga mudah-mudahan we atuh kasayan palawargi sadayana di balas ku Allah Subhanahu wa taala ku kasayan anu mang pirang-pirang agengnya langkung agengna terus ngabingahkeun peribados ya mohon mangga tuh urang lajengkeun di mitra estu jiga gampang nakaranan ngayonan eta balad-balad bahjahro teh atuh teh sabaraha lila oge opat urang balad bahjahro teh geus teu mangap mulia opatanana raroboh bari sing haragung nahan kanyeri alatan tara ratu meureun nya ge teu make panarajang nu teu matak ngabahayakeun anggala jeung Kang Isak teh anggar we tumerapna ka balad-balad bahjahro mah matak ngajadikeun opatanana teu bisa hojah deui da puguhnya ge pangawakanana jarangkung gede tapi da kemampuan ulin bela dirina mah aya disahandapeun Anggala jeung Kang Isak atuh nu masih ragua tarung teh ayeuna mah dua urang deui antara si Ladung jeung Bahjahro lumayan lila oge duanana teh hot-hat pada ngaluarkeun pangabisana teteh lah si Ladung teh bangun nu aya di saluhureun Bahjahro geuning pangabisana teh kan peda Bahjahro mah unggulna teh dina daya tahan awakna nu teu sidikna teuas da sababaraha kali kambeunangan oge teu kerel-kerel hayo we hudang di hudang deui nu matak asal hila tarungna teh tadu dua jelema eta teh Anggala jeung Kang Isak henteu ieu milu pipilueun mantuan si Ladung adona lajo we di sisi sabari ngajagaan opat urang anak buahna Bahjahro nu ngagaloler dina taneuh bisi harudang deui tur bisi ngabongohan warga nulian pangpang nama meureun di satu kangeunana galecok warga kampung Jenggung teh pating kecewis jeung ngobrol jeung papada warga nu sejen sabari narelek-narelek dadegan tilu urang jajaka nu anyar datang teh ret ka si Ladung nu keur tarung layonan Bahjahro ret deui ka Anggala nu keur ngabadega jeung Kang Isak dapuguh salarea oge asa-asa kadua urang jalma eta mah nya asa-asa wawuh salarea oge nya ge lawas eueuh tapi pan keuretan beungeut dua urang jalma eta teh sasate larubah nya ge dadegan atawa awakna mah memang tetep merubah si Ladung nya ge kiwari pangawakanana rada busek itu di Anggala anu disangka na Jumani pangawakanana apan leuwih ngeusi batan Jumani nu pangawakanana baheula teh estu puru langkoyang begang ari Kang Isak mah salarea oge eueuh nu nalek-nalek da puguh teu warawuheun apana eta we nu duaan nu jadi bahan paguneman warga masyarakat kampung Jenggung harita teh antayan wani nyampeurkeun pikeun tumanya ka Anggala nu sasat keur nyalsepan harita teh salian timang Ibah jeung Buldan mameureun nu ngawawanikeun karep sejak nyampeurkeun sabari sing arangkud da puguh tadi geus di pahala ku Bahjahro sapara kanca nu lainna mah anggar we pating kecewis ditukangeun ari si Ladung mah harita teh masih anggar ranggot
tarung hut het keneh ngayonan Mbah Jahro. Iya teh Jumani, bener Jumani gitu. Pok namang iba sabari nunjuk ka Anggal anu harita keur jongjon nelek tarungsna si Ladung. Atuh ret we Anggala teh ngalieu ka palebah Mang Ibah jeung Buldan. Nu geus aya sabeh tukang ngeunana. Atuh Anggala teh seuri sabari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Dituturkeun ku Kang Ishak nu sarua nurutan ngajak sasalaman. Anu antukna sungsong salerea sasalaman nya ge tacan kadenge nembalan Anggala teh. Sanes Jumani abdi mah Mang. Nami abdi mah Anggala. Kawit abdi duaan ti Cisompet Garut. Sareng ieu pun lanceuk nu katelah Kang Ishak. Memang ieu teh mangrupi panaros anu sami sareng anu dicarioskeun ku Ladung. Atuh ayeuna amang pok tumaros atanapi nyarios sarupa kieu teh teu kaget teuing Kang abdi mah. Tambih-tambih Adung oge parantos ngadongengkeun jujutanana ngeunaan perkara abdi nu disangki Jumani. Nya salaresna mah ieu ge abdi sejahoyong mastikeun anu saenyana tur bade ngajelaskeun pilih lepat kitunya, pilih lepatnya boh pilih lepat ya abi pilih urang dia nyangka nya lepat nyangka ka abdi gitu. Pokna Anggala nu harita mairan Mang Ibah kalayan cumarita nu rada panjang lebar anu sabenerna mah teu ngajadikeun Mang Ibah ngarti kana naon nu dicaritakeun ku Anggala bieu teh. Tapi acan oge rengse mikir kumaha pikeun neruskeun obrolan jeung Anggala harita nya Mang Ibah teh. Kadenge aya nu ngajorowok nu saterusna kokowowongan jiga nu nahan ka nyeri. Teteh lah geuning nu ngajorowok tur ngowowong teh tayalian ti sora na Mbah Jahro. Nu harita nyuuh bari meungpeun. Meungpeunan beungeut nu boloboran ku getih. Tayohna meureun geus bisa dielehkeun tarungna ku si Ladung harita teh. Da katembo harita si Ladung keur cicenggut buukna Mbah Jahro nu geus teu walakaya. Ayo we ngadon disungkruk-sungkrukeun kana taneuh garing. Matak kuatir atuh nempo kaayaan Mbah Jahro sarupa kitu mah. Samalah awewe mama kuat ka sing carerit nempo eta kejadian teh. Atuh kuat Anggala dibarengan ku Kang Ishak Mang Ibah jeung Buldan teh muru ka si Ladung nu keur nyiksa Mbah Jahro. Et dieureunkeun bisi si Ladung ka malinaan. Mang Ladung geus cukup Mang, tong diteruskeun. Tong nyiksa jalma nu geus teu walakaya ka kumaha ge. Pamali Mang karunya geus. Ulah ngalajur nafsu teuing. Pokna Anggala sabari ngarejengan awak si Ladung dibantuan ku Mang Ibah jeung Kang Ishak. Teh lah si Ladung teh kawas nu kasurupan. Teh tawe sakitu direjang ku tiluan oge tanaga si Ladung teh sakitu bedasna. Sabari anggar nguleng buukna Mbah Jahro nu beungeutna geus teu puguh rupa. Jang, aduh. Ampun istighfar Jang. Aduh. Eta teh. Tong sok kabawa ku sakaba-kaba. Geus lepaskeun. Ieu karumanya ieu Mbah Jahro geus, Jang, geus. Geus istighfar. Mang Ibah milu mairannya sabari nyepeng
leungeun si Ladung nu harita masih pageuh ngajajenggut buukna Bah Jahro. Anggala nu harita nangkep awak si Ladung teh sabeh tukangeun mere isyarat ka Kang Ishak sabari ngunggekeun sirahna. Atuh Kang Ishak oge jigana surti kana maksud Anggala harita. Tuluy we Kang Ishak teh yang nampeukeun bibirna kana ceulik katuhuna si Ladung sabari kegarenyeman babacaan. Tuh kateuing naon nu dibaca tur diharewaskeun kana ceulikna si Ladung teh. Da nu jelas mah teu sakara-kara si Ladung teh ngaleupaskeun leungeunna nu dipake weleng buuk Bah Jahro. Atuh saterusna si Ladung teh awakna kawas anu leuleus. Ngudupruk sabari diuk nyang hunyar. Ari kadua panonna peureum jiga nu sare. Buldan nu ti tadi olohok teh surti najan dina kaayaan angkud-angkudan. Manehna teh geuwat menta cai ka Ebed. Nu harita keur merenan teko jeung lumur urut nyuguhan nu digarawe tadi. Nu harita patulah aya da puguh kadupak ku nu garelu tadi teh apaan. Atuh saenggeusna Buldan mere nginum ka si Ladung nu harita diuapkeun ku Mang Ibah nya diuapan. Ani ngalaklak si Ladung teh kawas nu hanaang pisan. Saca-caina mah harita teh diusapkeun kana beungeutna si Ladung ku Kang Ishak. Atuh bray we. Beunta si Ladung teh sabari kekereuceuman. Daek ka Mang Ibah. Nah atuh bari kerewek teh si Ladung nyepeng leungeunna Mang Ibah sabari dicium nya suntangan gitu sabari ngagukuk ceurik. Mang Ibah. Ieu dewek Ladung mah hampura dewek nu geus ngaririweukeun sagumna masyarakat Kampung Jenggung sababaraha taun ka tukang. Dewek teh geus sono sabenerna mah hayang balik ka dieu. Kumaha wa ajang cager mah dek sono pisan yang panggih. Meureun dedeupeun salila dewek ingkah ti ieu lembur teh. Da sasat dewek teh bingung jeung sieun yen diborok ku sakamana masyarakat Jenggung ari dek balik teh. Hampura dewek mah cek si Ladung sabari ngagukuk ceurik dina leungeunna Mang Ibah nu dipake nyuuh harita. Si Ladung teh nanyakeun uwana nu katelah wa ajang. Nu sasat muput manehna ti leuletik. Da puguh kaayaan si Ladung teh pan dina kaayaan yatim piatu ti leuletik ge. Da geus ditinggalkeun maot ku nu jadi indung bapana. Nyawa ajang ieu nu ngurus manehna teh. Jang bagia teuing ieu laing geus datang deui ka dieu ieu ye. Oke ieu lembur ngalayan aya dina kaayaan cager geuninganan syukur bagja. Perkara nu kungsi kajadian sababaraha taun ka tukang mah tong make jeung kariwang. Nya ge ieu laing teh katelah geus ngalakukeun kasalahan. Tapi da yakin sakumna masyarakat Kampung Jenggung mah geus ngahampura ti baheula ge. Tong boro masyarakat Kampung Jenggung apan mama ajengan Sanukri oge bisodah nu sasat kulawargana Jumani. Da geus teu kungsi ngabahas perkara ieu laing ti baheula ge. Geus. Ayeuna mah tong wara loba catur nya dewek ge sebenarnya mah hayang ngapula carita anu laing. Dongengna kitu. Jeung ieu nu mangrupakeun Jumani
kan ulah kayak eta mah kayaknya ayeuna mah urang uruskeun heula urus kejadian bieu jeung urang maluruh heula kaayaan Mbah Jahro bisi teu katulungan ieu teh kalau bisi teu katulungan nyawana ceuk Mang Ibah nu harita langsung jeung sakumna warga Kampung Jenggung nu sejena nya ge rata-rata kaum lalaki nama teu tadi nu tadi ngarariung di buruan tajuk satu tasna babarengan kerja bakti teh we dina kaayaan sing peureuh deui sing arangkud keneh geus dikeus dirogahal aku baca harus saparakancapan nya ge taya nu tatuparna tapi teu wudu we rada sing rarigeung dari karek nyeri-nyeri cangkeng wae mah kudu we eta ge atuh satu tasna babadamian sakedeung Mang Ibah jeung sakumna masyarakat Kampung Jenggung nu area di dinya kalayan geus aya kasapukan teh salerea Mang Ibah jeung sakumna masyarakat Kampung Jenggung nu area di dinya dibantuan ku Anggala oge Kang Ishak mernah-mernahkeun heula opat urang balad-balad Mbah Jahro nu tadi patulayah di buruan dukating memang ngarasa ripuh dukating pedah era we pura-pura riripuhan meureun eta muridna baladna Mbah Jahro teh da sok padahal pan Anggala kitu di Kang Ishak teu sing make serangan nu ngabahayakeun ari kangayonan maranehna teh nu jelas mah Mbah Jahro nya Mbah Jahro we nu kaayaan katara ripuh mah alatan dihajar pantat di teh ku si Ladung menang memang teu make lilingeran ngayonan Mbah Jahro teh harita oge diaruruskeun ku warga Mbah Jahro teh masih hahargungan nahan kanyari meureun sajabati beungeutna nu teungeus teu mangrupa alatan pinuh ku getih jigana sukuna oge teu kuateun dipake nangtung-nangtung acan tetelakeun manehna teh sakitu ripuhna disiksa ku si Ladung nya ge Mbah Jahro teh kaya geus ngalakukeun kalakuan nu teu hade ka warga masyarakat Kampung Jenggung dina waktu harita teu wudu we ditarulungan tur diarurus tatuna ku urang Jenggung ieu teh netelakeun urang Kampung Jenggung mah lain jalma anu tukang ngagugulukeun kagorengan kabeh oge teu boleh daek tutulung kanu butuh teu ieu nempo jalmana teu nempo kalakuanana deui dek hade deko nu goreng oge nalika keur butuh pitulung mah pasti ditarulungan dari niat hade tur ngamalkeun kahadean mah memang teu perlu panca kaki pan sakirana aya kesempatan tur urang mampu ngalakukeunana tangtuna dibarengan ku ikhlas karana Allah Ta'ala eta kabeh oge moal mubadir tangtu bakal jadi catatan amal kahadean pikeun balerea atau manfaatna lain ngan saukur dia di cengcelengan pikeun sampeureun jaga di akhirat lain ngan saukur jadi cengcelengan hungkul gitu tapi di dunia keneh oge bakal kasorang tur bakal kaasaan tah kitu oge nu karandapan ku sakumna warga masyarakat Kampung Jenggung harita satu tas nulungan Mbah Jahro saparakanca tina tatuna lianti ngajadikeun Mbah Jahro jadi babalik pikir tina laku lampahna nu kurang hade salila ieu oge ngajadikeun Mbah Jahro harita salianti mentah hampura kasakumna urang Jenggung teh sejang ngikrarkeun mere wakaf mangrupa sawah lobana sakotak nu aya di lembur Kampung Jenggung pikeun dijadikeun masjid
Kumaha atuh lajengna ieu carita? Mangga diantos dina bagian anu salajengna nya mitra. Kumargi ayeuna mah waktosna teu nyekapan. Muhun aduh hapunten nu kasuhunnya kasadayana tangtos pribados seueur kirangna seueur lepatna nya tacan tiasa nyugemakeun ka sadayana, tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we tiasa ngahiburnya kasadayana. Tiasa ngajantenkeun panglipur kolbu pang beberah kana manah wargi sadayana. Hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Insyaallah mudah-mudahan orang dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Tina sanes waktos orang teraskeun deui nya mitra. Hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.